Sedih ya anjing ada ganjel mah hiji tinggal toha alila sorean yes seperti biasa lah Cilanur ya suhu Cicantea tuh panggil di lapak ngesarasi ya Mang koja leungit ampun ya ngadon udud ngorek teh gairah pisan kalem ulah tarik ting so aks ya mantap nah itu ini cai nama tinggali hah Murintil tik berarti sok maknya enggak neng mau apa lah kuat tuh gan gitu deh aja murengkel aing mah murintil bet sumpah tuh nyodang ge karunya mau anjing ngaletik cai cokot ulah digantukeun anjir nya cek aing ge aduh aing mah adi mah tenangkeun beda caina ge cenpod da moal ngaletik atuh berjalan lah strek ge ambil ya ih bedag tuh lumayan aya tenagaana ya tuh dan lu kieu mah moal aya tanagaan anjir tahan diuk lah ulah dongkok kitu lah ulah turun jero bet anjir jero nya ieu teh mah samat beuheung balongna ku Daniel ge kakeum ya anjing babon tuh mantap kanggo saya kanggo Mang Caki ulah disebut parah mah parak bener badag teuing tuh kanggo Gojim Geri ras kamana duplog kombet nyempog cot mantap lah kanggo sadayana salam satu hobi mantap siap assalamualaikum salam sok strike bro anjir lumayan padag tapi euy tah duh kado bawah coba lah regreg nah sampel menteu bener padag ya mah kumaci kojaya kirim-kirim ke sawae kanggo parah sade irap deui terangna parah dewa ngurak Minal Aidin Pandawa 99 Den aja lama dulurnya kayeng mah heeh sade Agus Doyok adventure fishing parah ulah dikirim parah Kamandanu tah Kamandanu vlog Bang Beni nya sadayana ulah kumkeun wae irap deui trek ya trek anjir lubang lain aing mah anjir teh melut nya tapi ngeunangeun nya aduh keluar ieu mah lumayan cocok serak mah anjing ngepes gantung ya ada gantung teh lepas gitu ngajujul teh benang belut nya
pirak-pirak kota bae atau yang gitu mah. Babonsa nya. Bonsa. Kesial acot kan. Acot tah. Acot tunggu. Betul gua. Dan lain nama babon. Peronyong.